Aduh, aing, maning sosit jasa. Iraha aing bisa kos gitu dua anjing bikang. Met, emang saya bagi kabikang gitu? Beki lah aja seruangin normal. Atuh bisina be, aing mah. Aing macan merenang lu sih ya. Duduaan gitu jeung bikang. Para pun ke anak otot sekali ku aing. Para bun ka anak otok cenah. Oh, Mang Dede mah dohot kolot. Terus, ulang caprak bae. Angker fokus ya nontonnya. Nyaho ih, kuku keresep dia filmna. Ribut bae. Ih, Memet. Maaf. Memet nafsu teuing. Aduh. Aing sakunaon Memet? Sepugu-pugu adu-aduan. Bang Edan sih, pugu-pugu adu-aduan gitu. Sekarang enggak apa-apa. Bing sepakan kok yang jijik. Hei Rong, mulai diketongan apa nak? Lobet Met, HP-na. Lobet. Oh. Rusap-rusap aing nonton film. Malah lobet di HP nak. Nyahometnya ih malah robet di HP. Geus tenang. Kayak ka deui aing ngecas lainna. Kalau mun sepinuh, aing balik di ka dieu oke? Nonton di urang. Oh, segala cas. Di pinung ngecasannya. Oh, tenang Met. Aing ngecas heula ya. Oh, segala yuk. Mangga. Tungguan di dieu nya. Oh. Aing ge hendek balik heula lah. Aing lapar. Geus 2 minggu can dahar-dahar. Kalau tip sudah 2 minggu sih hirup kene teh pae. Aneh kalau tip mau on teh on. Ih, nya. Sarange. Jangan bulan, di kemana sih? Kok malah labur sih? Oh, tinggal urang doang belah di dia duaan. Sudah lagi. Jangan bulan. Ton bae met, ih buka bosen. Lu mau caprak bae. Oke. Ini. Maaf. Aduh. Maaf met. Tip kedeng. Si Rintik. Aing gegeran yeuh, aing lapar jasa, hang dahar. Oh, tip kedem aing dek nanya heula. Dek nanya naon si Rintik? Tadi tip anu di film Korea teh opa-opana ngomong naon karege anu bari kieu teh tip ngomongna. Oh, anu ngomongna kieu teh ya. Oh, tip. Sarange. Sarange. Oh, gitunya. Oh, meureun lah. Tika sarange. Ih, goreng amatnya. Kurang pantas teh perasaan. Tika sarange. Masih kurang ya. Nah, apa kieu bahayanya? Tika aing sarange jasa kasih ya. Kumahanya? Lah aing kumaha los, nu penting mah si Tika kekelepekan ngadeng aing ngomongna kos kitu. Aduh, dua anu di film Korea opa-opa Korea alah, hai sarange. Aing mau sih. Wah, sarua ka warung yuk. Ayo. Wah, kebeneran jasa papasan jeung Bebek Tika. Aduh. Sarangnya Bebek Tika. Aduh. Halo Bebek Tika. Aduh. Si kunaon sesering idan gitu? Tekona naon? Si kunaon bangkong? Ih, bangkong geuna. Bebek. Naon si naon subek? Aing sarangnya kasih ya Beb. Astagfirullah subek, saya istighfar. Nyaho subek sadar kasambeset naon kitu sia bisa-bisa ngomong kitu. Nyaho sia teu sopan sia ngomong kos kitu ka bikang, dasar teu boga adab sia. Emang aing kunaon kitu mu? Tika kan aing cuman ngomong sarange. Dasar lalaki edan teu boga adab sia. Ih, Beb. Mu, kok jadi kieu sih? Beb, kok marah sih ka aing, Beb? Atuh lah orang sing ngomongna teh sopan kitu, makana boga sulut sakolakeun. Ih. Kok jadi kieu sih? Beb. Beb. Tik, tangguhan tik, sen ka mana? Tik.
Tik. Tanggup, kena kemana? Balik aing mamu. Oh, oke. Angkingnya hoko, perasaan si aku hari kumaha. Siapa sih kecewa kasih Subek, gara-gara si Subek teh boga sopan santun ngomong kos itu kabikang. Terus lah aing baliknya. Kau yang nganternya. Beb, Sekalian kan nur tadi sih. Beb, si kunaon sih? Kok saya marah ke aing? Nanya deh sia, atuh pikir ku sia boga otak henteu. Atuh boga lah, Beb. Otak beurit meureun sia mah lain otak jelema. Eta sia, atuh otak jelema lah, Beb. Ya aing jelema lain beurit. So Subek lah aing balik. Gadeng heula, Beb. Jelaskeun heula salah aing naon ka sia, kok sia bisa marah ke aing? Lah, oh Subek. Oh, si awas Subek. Naon sih cemu ulah ikut campur, ima urusan aing jeung si Tika. Enak nih ribut gitu. Tah si Subek boga congor kutu sopan, manya ngomong kieu kasih Tika, ngomong sarang ngomong gitu, Met. Ngomong naon gitu, Mu. Nya we mumu, on teh on, ngomong naon beureun ka Subekna? Ih, ngomong kieu, Met, ngomong sarang Ngomong naon gitu, Mu. Coba ngomong si Bentes, si Ritik ngomong naon ka si Tika. ngomong sarangnya, Met, kasih Tika. Atas ya, lagu naon sia, Subek. Wah, geus tebar dari mah mencoreng nama baik laki-laki di mata Kang deui sia. Oh, si Subek. Nyoreng nama baik laki kumaha sih, Met? Kan aing mah cuma nurutan di film nu tadi teh, Met, nu kurang nonton babarengan. Oh, wah, tadi di film mah udah ngomong kos gitu. Dasar be, otak sama otak mesum sia. Tik, kumaha nih si Subek, Tik? Met, aduh. Tik. Terserah sia Met, aing mah Beb. geus kecewa. Oke, Tika. Wah, Ritik! Asik Ritik, oi! Ritik! Jo, di dia bisa bejo. Siapa dia? Engke ditunya. Oke, kamu, Met. Ih, dasar idiot. Siapa dia? Engke itu. Ih, oke. Itu. Si Rintik. Oh. Aduh. Met, Aisyah naon sih? Ikut campur bae. Wah, Rintik ke masa dibaksa kau. Ayo, Tika, si kunaon? Mo, si Tika kunaon cemurut gitu? Si mama muda tadi bere jatah bulanan teh. Gara-gara si Subek, Tip. Gara-gara si Subek. Oh, Tip. Masa tadi si Subek ngomong kieu? Eta sia Subek ku balon-balon teuin jadi jelema. Percaya bae jelema ngomong naon teh. Percaya naon, Tip? Jadi kieu mu, Tik, pan si Subek jeung kami nonton film di pos, film Korea. Tapi manehna poho kata-katana, terus nanya ke aing. Pan aing keur lapar yo, aduh kok yang dijawab asal-asalan be. Cak aing teh sarangnya be gitu. Ih, nu bener sia Latif. Oh, Tik, Sia ditompel kunyan gara-gara bae, kanyan si Subek sarua belona kok si Benjo. kumaha ge mumu? Ih, aingna keur lapar gegeran bae hayang balik aingna. Ih, Kesayuge geura susulan si Subek. Beak eta mah si Subek ku si Memet. pan ku si Mehmet sih. Naon maksudna si Mehmet? Pan tadi pas aing pas jeung si Subek, si Memet datang. Terus si Memet ge pipiluan marah, jah henteu ieu cenah henteu terima sebagai lalaki. Waduh, geus hayu geura susulan, mantap jadi rujak bobak kata masih Subek. Geus hayu geura antengkeun. Sayu, Hayu geus keur ke mana ge? ke ditu. Si Memet jeung si Bejo kunaon eta urang si Subek? Wah, keur parase eta mah. Aing kudu milung mudag ieu, misakeun budak. Bagaimana sih? Ampun nanti. Ayo, asa kunaon atuh si Subek? Jelaskeun, Jo. Kakek sia. Baju batunya naon ka Memet? Pas tadi saya nuntut aing teh, geus ngarti.
Oh, tengah nahan penjoma. Iya emang ya, si Subek. Nah, sih. Bergetar doang. Batu hau. Menya bisa-bisa ngomong ke Sidika sarange. Tas ya. Lu bener sih, Met. Oh, bener, Bang. Ada si Umu Sidika lu ngomong. Subek. Nah, sih mang. Aing tuh gak adab amat tidak lagi. Bek yo, aing bagi anu duda. Teu sanggup ngomong kos itu ka Bikang. Aing asal jeblak bae ngomong teh. Terus Met, lanjutkeun deui ke bugana. Iya. Halus ya. Aduh, ya ampun, aduh. Nek lawan dikerunyaan. Pan sia kene anu ngomong. Cak sia terserah nek kumakeun ge. Oh, tadi begitu. Tapi horena mah salah paham. Maksud si Subek mah sarang heo, lain sarang gitu pokoknya mah, lain ngomong terus gitu. Oh, Met, pan orang tadi matas nonton film Korea di pos. Manehna nek nurutan. Aju manehna pohong ngomong naon. Aju nanya ka aing, ku yang dijawab sarangnya bek. Manehna mah beneran ngomong gitu ka si Tika. Tas ya hota. Oh, Met. Sia di Subek kebolong-bolong onting. Untungna aing tongolkeun jus andan aing. Amun dikeluarkeun jus oleh mancong ya. Wah, mata selangaran doang sedih dia ku aing. Bet, geus. Bek, aing minta maafnya. Sia sih kuon ge, sarang heo malah mah jadi sarang-sarang gitu. Oh, Subek punya hati kami ruas baik. Sila Atip tamu, ngabejaan teh bener. Nyalakeun ka aing. Mangkana aing keur lapar ulah ditanya. Nanya nu penting bae ka jeung aing mah. Geus. Au bek, au hento digebugan ku banteng Spanyol. Auh, Beb. Dia ge mana nu au, kuneng tika usapan. Nu iya Beb. Auh, jasa. Ih. Alah Tika hayang diusapan ya, doang Kakak Subek. Oh, alat teh anu usapan. Hmm. Tapi kudu banyak heula kok si Subek. Ih, gitu. Oh lah. Met, geus gebugan si Latif anu usapan jeung. Siap, Po. 86 pokoknya mah. Ada sopel, ditocok di tempel. Lebok, ku sia tah tompel lebok.